alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang lantaran urusan maut mah urusan Allah. Aya nu kolot tur geringan bae angel kepae teu pae-pae icuna geus menta cai deui teu pae-pae. Aya anu dipake karesep jasa ku urang lantaran calon pamajikan urang kabogoh urang sabinggu deui rek dikawin ku urang kageleng kareta pae maot nah ieu urusan maot rarasaan urang-urang ge lila keneh jasa ka maot ai kamari ajengan Syihab dipako haji teh maghrib masih biasa keneh isya masih biasa keneh kunaon aya subuh aya undangan maot ternyata jam 3 teu muriang deui maot ai ieu mah Haji Pendi geus kebal paehna geus kebal sebenarnya mah maksudna bobogan geus kebal tirup-tirup geus obatan mah haji jelema hirup keneh. Nah iyalah masalah maut. Jadi maut eta ninggalkeun dunia nusa terus-terusna. Nu bagus nama urang memeh maut kuari geus bisa ninggalkeun dunia. Memeh nyawa urang keluar urang geus bisa paeh ti heula. Cak Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu. Paraeh heula maraneh geurage memeh maneh paeh. Jadi urang titah bunuh diri. Mulai tas ngaji ti dieu marawa peso. Urang gorok maneh bunuh diri. Cakak Nabi mutu qobla anta mutu. Paraeh maraneh memeh maneh paeh. Horenganan lain titah maehan diri, lain titah urang cara bom bunuh diri lain cara PKI lain, komunis lain. Horenganan memeh urang maut jadunya mah bakal ditinggalkeun paehan heula kahayang urang terhadap dunia. Abeh begitu urang maut geus eueuh beung berat. Urang kieu betah mulai malakal maut datang rek maut. Assalamualaikum Haji Pendi. Cek malakal maut. Salam, saya. Iya abdi malakal maut. Hah? Malakal maut. Deuk naon? Iya tugas kula deuk nyabut nyawa. Sambarangan bae. Jadi cek malakal maut pan sambarangan. Ulah waka Haji Pendi. Cek malakal maut emang berat kanaon nu mantak ulah waka. Kredit ya anggeus. Loba jasa. Loba jasa. Ketika malakal maut datang ka urang teu siap lantaran loba jasa karesep di jero hate. Resep kana motor ngahalangan kana ngeunahna sakaratul maut.
resep karena mobil ngahalangan karena cepet sakaratul maut resep kajahe mah kumaha mah angel jasa angel anu molotot be molotot batas limeuten angel udah pae tah ieu nu batak ka Kanjeng Nabi mutu qabla anta mutu paehan heula ku anjeun kahayang memeh maneh mah paeh kahayang heula nah kiai ari kahayang teh naon sih maksudna kahayang teh nafsu urang teh lamun henteu dipaehan moal aya ngeunah ibadah ka Allah salat ge salat capek jasa sakitu deketna ka masjid hampir teu nyauheun ka tihang masjid ieu mah di ditu mah di Subang KTP-na mah urang Sukamulya kuna berat nafsu lamun urang ningali orai naga teh nyana kaluar ti leuweung eta orai naga nu mantah kaluar teh lantaran lapar loba dahareun di luar nyana teu kuat kaluarlah ti gunung kaluarlah ti leuweung neangan dahareun naon nu aya disamber ku nyana aya anak kotok tewak aya anak embe hayangnyana ditewak aya anak kebo ditewak aya anak jelema satungtung aya dahareun nyana kukuliaran bae eta orai naga meureun urang mun nyaritakeun orai naga mah teu pati warau urang dia mah orai sanca eta bangih naon bae tewak tah nafsu urang ieu nafsu urang lamun nafsu urang lapar nyana keluar bentuknya kos aji pendek gitu bentuknya itu nafsu orai ngan nggak bentuk kosnya orai gitu doang iya orai saja iya tuh orai belang nu beladi tu koros nu beladi mah tu orai keluar ngan ku Gusti Allah dibentukeunana kos urang ieu teh sabenerna mah kadeuleuna ku ahli Allah mah orai matak tadi kula barang deuk asup ya imbung sasalaman loba orai kumaha eta orai teh keluar lantaran di dia aya cau jadi orai neangan cau tadi orai nya geus bak-bak iya komo geus teu ka itu di imah kula keneh geus nyatuan beta orai terus bae mun teu disingkirkeun heuy atuh terus bae datang ka kuari orai ya Allah ya Rabb tuh nyana menganggap normal we kos gitu teh tah ieu orai naon anu bikahayang ku orai direncanakeun bahkan orai mah sakadar hehewanan tapi nafsu urang mah neuleuh sapeda hayang mulai dipikir diusahakeun neuleuh motor hayang dipikir diusahakeun neuleuh mobil hayang dipikir diusahakeun bahkan neuleuh jabatan hayang pikir diusahakeun bahkan kamuliaan jeung keagungan pikir diusahakeun neuleuh urang Karawang gede susun hayang deui ya Allah kieu surah coara tah
orai mah orai sakadar dadahareun hewan tapi kan bentuk kos kieu mah ieu mah leuwih ti orai ya orai Masya Allah karim cak Kangjeng Nabi nu bahaya teh ieu nafsu urang anu digambarkeun seperti orai di mana-mana ieu nafsu urang mikahayang kemudian urang mikir nafsu teh sanggeus mikir enggak usahakeun terjadilah di jero hate teh urang teh diperintah ku kahayang urang terteralah di hate urang gambaran nu dipake kahayang ku urang urang hayang motor nyangre di jero hate motor urang sanajan urang salat nu kabayang lain Allah sekupi nafsu eta kos kitu urang hayang apansa sanajan urang Allahu akbar salat tetep apansa aya bae di hate bahkan urang hayang kawin deui jeung nu ngora duit aya urang na atuh gagah mulai usolli sunnatat tahajjudi lijahe Allah dia tadi geus lain deui wiridan lagi wiridan geus lain wiridan shalawat wiridan lagi nu kadange ku celikula bangsa orai kos kieu ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu agnini ya ghaniyu agnini ya ghaniyu agnini bihalalika an haramika ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaniyu eta angin wiridan teh angin wiridan kan ka dieu tah kadenge naku bangsa orai deui mah pajar sholawat pajar wiridan kadenge mah bagus amat eta wiridan ya sholawat naria sholawat munjiat doa ti Kangjeng Nabi ternyata horegadan kaambeuna ku malaikat mah ketika aya bacaan-bacaan anu lain lillah eta teh cak urang Sumatera mah hapeuh buktikeun ku ari ku ente ambean huluna geus moal kuat kitu moal kuat hapeuh bau eta teh desakan-desakan kolbu hate urang anu pinuh ku kahayang nah ieu kaambeuna sebenarnya mah bau nu mantak malaikat anu murni anu suci nu teu aya berbau duniawi eueuhnya nama lain awewe lain lalaki teu dahar teu nginum teu sare bersih ngambe potongan orai kos kieu hapeukeun nya cak orai aing teu betah cak malaikat sabaraha aing teu betah mun lain tugas mah ngan tugas we nya di sisi digigir kamu malaikat ieu mah geus bebeja ka ku lagi babit bae cenah kieu ulah wae main pamit ulah wae terus bae ulana satungtung aya napasan mah terus bae hapeukeun malaikat ulah ning malaikat para aulia Allah anu geus bisa mutuskeun kasenangan dunia bakal kaambe jelema nafsu-nafsuna hangit bau jeung sajabah-sajabana gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka ketika urang hayang nyaho nafsu urang hayang nyaho ye nafsu urang si datang ka mana leuletikanana hayang nyaho nafsu kan ngomong emang nafsu teu ngomong contoh engke tanggal 9 urang puasa Tasu'a tanggal 10 ngaranna puasa Asyura tanggal 9 teh Muharram poe naon
Sih lu bener atuh ngomong ieu. Lu bener ya, salah teh. Hah? Lu bener salah teh sih. Sieun teluk itu mah geus itu karek digetak sakitu geus sieun. Anu penan. Benar. Boga anak buah. Ayo mah teu lalempeng kabeh. Urang tanggal hijina poe kemis Jumat Sabtu. Nah, jadi tanggal 9 Tasua puasa. Tanggal 10 Asyura Muharram. Ieu mah lain nyaritakeun naon geus biasa puasa mah geus nyaraho kabeh gitu. Teu dibejaan ge atuh tilok puasa ieu. Digeumah. Teu kapikiran. Tah ieu mah kieu hayang nyawa nafsu mah. Puasa urang poe Jumat tek. Mulai urang ti jam 7 mah masih biasa. Jam 8 biasa. Jam 9. Jam 10 tak. Hudang sere mun nu sare teh. Atau nu teu hees mulai jam 11. Ngomong kan nafsu. Nafsu urang ngomong. Bos, lapar bos. Eta nafsu urang bebeja ka urang. Bos, lapar. Neule di meja aya kopi kapal api, bos. Kopi kapal api, bos. Waduh. Digulaan kontreng mantep, bos. Eta kan nafsu urang ngomong. Nafsu dahar, nafsu nginum ngomong eta nu kos kitu ngaranna ka diri urang. Nah, Cipende cak nafsu kita makan yuk, lapar. Ada orang dalam dong, di dalam nggak usah takut. Aduh, kan ada cucu, malu sama cucu, kunci. Oh, cek aja Fendi, iya juga ya. Iyalah, kecuali kakek-kakek harus pinter dong. Jangan sampai kelihatan anak, kelihatan cucu. Udah kita aja. Kan enak itu, jengkol masih ada. Wih, sambal masih ada. Udah ntar ngerokoknya di kamar aja udah beres, baru keluar lagi. Kan nggak tahu orang. Udah mantep dah. Boleh juga ya. Nah iyalah. Iya ya, oke dah. Oke, bawain. Masukin ke kantong atuh. Kantong terus bawa ke kamar, masukin kantong. Suka trek. Nah. Ini mantep nih, baru kerjaan bagus yang begini nih. Iya, maka tah eleh tak nafsu tah. Haju dahar tah. Bisikan nafsu terhadap lapar, bisikan nafsu terhadap dahaga, bisikan nafsu terhadap makanan-makanan. Ketika orang puasa bicaranya na, ieu keur ngabuktikeun nafsu. Ngomongnya na ka urang. Ku urang lamun henteu ditahan eta nafsu, urang terjadilah dahar. Urang eleh tak ku nafsu. Tapi lamun nyana bebeja ka urang, bos. Lapar. Tasua goblok. Sia kuai, awas sia kuai. Pejit sia. Jangan gitu dong, bos. Tasua. Tar. Jam 6. Waduh, enggak kuat, bos. Enggak kuat gua kubur lu. Itu bahasa bagus. Sampai jam 12, bos. Atuh nyiksa awak nanaonan. Puasa kan sakadar sunnah. Haju kan awak mah ieu lamun haju lapar, haju gering kan teu bisa salat ka dituna, teu bisa maca Quran. Puasa malah sapira puasa. Tapi kan itu urang gering ieu bahaya ulah ngajadikeun ganjaran tina masalah anu leutik. Maning buka tapi seger kan urang ka dituna. Di bener oge nya ya gitu. Nasehat hebat eta. Nafsu nasehatna. Haji Pendi kan geus kolot, daya tahan tubuh kan lain.
ngora onam ngora mah nya mah tuh kuat tuh puasa sababaraha poe ge hizib segala ge ai Mang Haji mah cak nafsu teh geus kolot lah atuh jak geus puasa tasua puasa asyura geus baheula geus bae ayeuna mah mendingan ge puasa sederhana bae tapi kan ka dituna gagah bisa dagang bisa ai sehat bahkan bisa ibadah nu lain lah mending buka bae engke bae jam 1 jam 2 eta ge jam 2 geus beungan ganjaran ieu ka dituna geus cukup sakitu ge bagi orang-orang tua mah cek aja pede bener oge nya sakena ya geus atulah jam 2 buka eleh taku nafsu tapi lamun ditahan cek aja pede goblok beureun sia aing nu geus kolot teh tereh paeh manya aing eleh ku sia ye tolol merarasaan aing suke paeh asana ieu emang kunaon gitu ih geus eungap geus aya batuk geus aya neuleuh awewe nu ngora pajar nini pajar ngora ieu kan lain deui kan geus lain deui cuacana ieu tah eta lamun geus kitu pan geus tereh irung geus teu kadeuleu irung kan urang lamun hirup normal mah teh irung kadeuleu kamari aja pede udah ngayos irung ka mana sakena ieu gambaran nafsu ketika orang lapar nafsu orang ngomong hei bos lapar dahaga eta terus bae unggal poe teh unggal teh sapoe eta teh per jamna per menitna urang teh terus bae digandrungi ku dahar urang jam 12 hayang dahar inget jam 1 hayang dahar inget beker salat ge salat hayang dahar sebab kahayang nafsu mah terus bae karak sapoe karak puasa sapoe nafsu can reda puasa 2 poe can reda ke puasa ke 10 poe kakarak geus teu hayang dahar teu inget ka dahar teu hayang nginum teu inget ka nginum na ieu gambaran nafsu kuari urang hayang baju awewe ka Cikupa we rongres bagus amat ya rongres Masya Allah rendana mantep amat si renda ieu ya Allah ya Rabb ieu mah aya ke Mekah-Mekahan ieu mah bagus asa-asa di pasar seng ieu bagus pasar seng bari di Zamzam Tower di Hilton tanya sabaraha duit sih ieu hargana ditanya iya 500 real teh 2 juta tanya di Cikupa seperti itu 1 juta lah di Cikupa mau lain 2 juta lah 1 juta langsung lantaran encan kabeli nafsu encan cager datang ka imah ge beta awewe hayang boga duit 1 juta kumaha nya ieu yang meuli baju hideung bagus rendana ge bagus salat zuhur heula usolli fardhu zuhri 4 rakaatin li baju hideung Allah baju hideung aya bae baju hideung datang ka asar baju hideung aya bae datang ka magrib baju hideung aya bae datang ka peuting baju hideung aya bae nah ieu nafsu teh kababawa bae ieu keur carita dahar ieu keur carita pakaian keur carita kendaraan nah ieulah nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun mutu qabla anta mutu paehan tak kahayang memeh urang paeh asli satungtung urang teu bisa maehan eta urang moal aya kangeunahan berhadapan jeung Allah kahalanganlah ku eta para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sedangkeun paeh jelas bapak urang geus maot bapak kolot urang geus maot uyut geus maot mang urang ua urang geus maot adi urang geus maot bahkan anak incu aya nu geus maot urang ge pasti jasa moal kembang boade paeh ku ayana sakitu paehan heula ku urang kahayang urang nu jadi bahaya
lu jadi bahaya ye. Ieu kahayang ku urang dituturkeun terus sehingga urang lain dititah ku Allah, dititah ku kahayang. Lamun urang geus dititah ku kahayang urang, engke bakalna ka maca-maca Quran ge dititahna ku kahayang lain ku Allah. Wiridanana ge dititah ku kahayang mah geus lain deui. Urang boga kawauh urang Cisoka ya sagelis-gelis da Cisoka lah. Tapi kan bogo. Urang bogo ya. Bogo. Ditanya ku urang nyiduhannya. Ku Haji Pendi ditanya, "Neng ka mana, Neng?" Cih. Banget kos kitu tuh ya tanya bae. Awas ka Haji Pendi ai isuk bae sia, tanya deui bae. Bener isuk aya deui liwat, tanya deui. "Neng ka mana, Neng?" "Naca." Ambo. Sial teh cak Haji Pendi. Emang aing teu boga guru kitu di Cisoka. Nah, nista maja utama. Langsung gitu. "Neng, naon Neng?" "Heh, udah sok tanya, mun kulit putih meunang. Ai hidung leteng gitu mah naonan?" Masya Allah, cak Haji Pendi datanglah ke Kiai di Cisoka dibere wiridan. "Idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ulah sok aya sababaraha kali. Contoh doang ieu mah geus mah praktek deui. Ieu mah keur carita. Eta kan Al-Qur'an. Dibaca wahyu eta Al-Qur'an, tapi kulantaran desakan kahayang geus lain diparentah ku Allah. Eta maca Qur'anna kos kitu teh desakan kahayang berarti nafsu, lain diparentah ku Allah bakal ka neraka. Sanajan maca Quran, maca sholawat supaya karung laku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Karung laku. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Eta kadenge nama sholawat. Padahal mah lain atas perintah Kangjeng Nabi, lain atas perintah Allah, atas perintah kahayang, yakni nafsu. Tah eta teh maca sholawatna doraka. Teman-teman kukula diajak bae di ulah supaya ka neraka sebenarnya mah ndekna ka neraka bae. Ngolosot bae ngolosot dasar orek koros berarti. Masya Allah. Nah, ieu kukula dek dicaritakeun sote hati-hati. Urang kan kuari keur mengenang kematian. Sedengkeun urang bakal maot. Ai maot teh tepan geus jelas. Bakalna pasti lain bakal lalagaan. Sanggeusna urang memastikan paeh nu jadi batur urang ayeuna kan 3. Hiji batur urang teh dunia. Kuari urang keur hirup babarengan jeung pakaian dunia, babarengan jeung imah dunia, babarengan jeung kendaraan dunia, babarengan jeung dahareun dunia. Salila hirup etalah babarengan jeung urang. Babarengan nu kadua ialah keluarga. Urang bareng jeung pamajikan, urang bareng jeung anak, urang bareng jeung incu, urang bajang bareng jeung temen-temen dagang ke kantor tani dan lain sebagainya. Iyalah nu bareng jeung urang. Nu katilu nu ngabarengan ka urang adalah amal perbuatan urang. Ketika urang paeh tiluanana nganterkeun dunia kasamak-samakna balik, babaturan urang, keluarga urang, hatta pemajikan jeung anak balik, urang koloso diasupkeun ka jero kubur, nu milu hiji amal urang ka jero. Masya Allah. Ieu nu perlu direnungkeun ku urang. Mulai dibuka tali-talina dikumpulkeun. Ya Allah, buka cenah pipina tempelkeun kana taneuh, dibuka. Anu kuari jadi kebanggaan, jadi parabot ria. Komo awewe mah dipoles heula.
mending yang salaki mah jang tukang ojek dipoles. Ya Allah ya Rabb, dipoles dimimiti putih datang ka semua hideung, datang ka hideung, datang ka beureum deui kos Muhammad Ali ditinju ieu jadi kebanggaan tah aju dibuka tempelkeun ka datana masyaallah kari ieu kudu direnung-renung ku urang ieu cenah ieu tongtotkeun geus beres gelungna gelung bacaan inna anzalna gelungna bacaan inna anzalna anu kamari awak urang lantaran urang mah pejabat teu meunang salah kasur ge kudu spring bed bae teu meunang salah selimut kudu nu emas anu kamari ieu lantaran urang bos kasurna AC-na ge kudu meta anu luar biasa lantaran kamari ieu urang hirup teh dimumule ku batur embung urang hirup ngagoletak sare teh tetep kudu pake ampar anu bagus permadani dan lain sebagainya kuari mah eueuh saha eta gubernur teu kudu make ampar eta bupati sarua bae eta camat teh komo eta cenah haji pendi mah keur ngorana ge teh ieu geus bandingan ge gebrus eueuh amparan eueuh naon ya Allah ya Rabb nu kamari urang kudu make ampar kuari mah eueuh ampar nu kamari anggelna ge masyaallah kuari hanya sebuah gelung ieu nu kudu dipikiran ku urang aju mulai tah ditatabanan terkadengekan ku urang lantaran roh urang aya di dinya kotrak ngajerit kan urang ngajerit beres geus cenah geus ieu kurang saeutik ieu kurang ieu golok na mana golok kadenge ku urang golok ieu saeutik ieu teh jang taneuh tah tek beres samak urang ditinggalkeun di jero nu panggeulana nu kolot teh bang nu bakal ditinggalkeun nya sae kolot mah tereh moal kebal deui doakeun ieu nu kolot di sebatare amin nu kolot sebatare amin tah ayo korlak ditincakan salakina maot anak nincakan pemajikan anak cerik dan sakada di luar pemajikan maot salaki nincakan bosna paeh anak buahna nincakan anu teu kawawa guru anu dianggap mulia guru anu dianggap agung ketika maot muridna anu nincakan masyaallah kari bayangkeun ku hate urang ku pikiran urang ditincakan teu saha selesai balik urang ditalkinan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cek Imam Subki benta urang di jero kubur benta tah asal geus datang ka dinya talkin benta ya Haji Fendi bin Alif langsung uzkuril ahda alladhi kharajta alaihim min dari dunya ila daril akhirah langsung nyekel dia tuh wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal maut haqqun wa annal qabr haqqun wa anna su'ala munkari wa nakiri haqq nyekel ya Allah pae sampai selesai yana hudang kita jol malaikat amal jore jasa hidung matana muluto
celi ngaluarkeun amunisi iru gitu kan ya Allah mau kan otomatis aja pengen nanya ayo saha sia saha heula ieu aing batur sia batur iraja aing mah teu boga babaturan kos gija aing mah babaturan aing mah tarus di Jakasep sakieu mah Anas da sakitu mah atuh dibandingkeun jeung nu di Cisoka mah itu ieu je bararagus kabeh ge ieu mana ai eta wiridan ilqala yusufuli abihi teh jadi aing oh ai eta maca sholawat teh harita anu henteu ikhlas lillahi taala teh jadi aing ya Allah ai eta puasa-puasaan karung teh jadi aing kadeulina bapan sia ibadah padahal mah eta hayang ngabentuk dunia teh jadi aing ku ari hayu sia tahajud pan tengah penting hayang warung maju jadi aing anu paling parah waktu sia ngabonceng si Mbak anu susuna dituker jeung baso teh tanya aing jadi kos ieu ye zakaji beda tuh kaditu moal aing mah ti mimiti ayeuna dek milu bae jeung sia kaditu terus aing mah ti mimiti ayeuna terus dek milu datang akhirat terus aing mah dek milu kas gedeung deui ge bakal aya malaikat munkar nakir disiksa sia tanggung jawab aing coba engke aing dek milu terus datang ke mahsyar datang ditimbang amal nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim aing milu terus zakaji beda atuh aing isin hendek isin henteu bukan milu aing ieu nu kudu direnungkeun ku urang nu kudu dibayangkeun ku urang supaya salat urang bener-bener lillah supaya puasa urang bener-bener lillah supaya usaha urang bener-bener lillah supaya ngaji urang bener-bener lillah lantaran lamun lain lillahi ta'ala teh jadi amal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din mukhlisina nah iya dalam rangka merenungkan kematian sesuai jeung nuku urang kuari eukeur didoakeun urang ge kapan bakal urang kuari salat lempengkeun salat urang ka Allah urang isuk puasa insyaallah lempengkeun puasa urang ka Allah urang maca Quran lempengkeun maca Quran urang ka Allah urang ngaji lempengkeun ngaji urang ka Allah urang sodako lempengkeun sodako urang ke Allah abeh bener-bener jadi amal urang ketika amal urang mukhlishina lahuddin salat urang ikhlas puasa urang ikhlas baca Quran urang ikhlas sodako urang ikhlas kabeh ikhlas bakal ngabentuk amal urang kasep keluarga eueuh lah di dieu malah nu kasep ieu mah potongan monyet kabeh eueuh nu kasep nu kasep kasep mah di mana nu kasep beungeut mah ambalaya nu kasep hate hese urang neangan nu kasep atuh babari cikupa diteureuk tapi kasep hate kos urang neangan awe nu geulis atuh babari jasa beuh dicitra ambalaya nu antingna sabelah beda sabelah detik nu bukna beureum sabelah ejo sabelah atuh aya ja urang dieu pan sok kadinya nah ge eta malaya atuh neangan dek nu hideung nu putih wah balai tapi nu hese ge anu geulis hatena urang boga pamajikan geulis rupana tapi hatena teu geulis capek tapi urang boga pamajikan jore beungeutna hatena geulis masyaallah indah urang boga pamajikan jore teu sabaraha tapi jore ge kadele ku batur urang makan geulis pasti lain marah atuh si eta mah kitu bae cenah mah asal urang daek berarti bogo geulis cek urang relatif kan geulis cek babaturan urang teh eta pamajikan teh pan kitu amat kitu ge rupana hatena geulis coba buktikeun hayu begitunya na ka masjid ti isuk datang ka magrib pamajikan teh nanya-nanya sugan ka haji di mana ka haji teu sadaek nanyana sebab bersih hatena
sebab lamunnya na usil atuh bisa ditinggalkan kan. Gara ada gejore tah ieu geura malama Kak tetangga mau tahlil ka ditu tahlil aya pengajian ka ditu Kak kakak ieu geus pokona mah Kakak mah geus ka ditu bae kula mah geus pokona imah bae geus insyaallah ngadoakeun geus bola hayang naon hase bersih mah nah urang ninggalkeunana neuk saminggu ka mana geus pikiranna naon deh pikiranna naon melang naon deh tanya emang ente teu melang ka pamajikan henteu bisa berapa ya geus saminggu emang teu mer geus anu daekeun kan kos kitu urang da tenang pamajikan bebas geunah eta geulis hate coba urang boga pamajikan geulis urang ninggalkeun ka karek sapedeng aya saha di imahnya waduh asana cocodot ya bahaya oh kok mau aju di SMS dengan jawab waduh geus puyeng salat teh inget ka pamajikan bae boga pamajikan jore mah tilok inget ka pamajikan Allahu akbar geus mantap kula bae inget ka pamajikan teh aya nu kieu ye aya jelema foto pamajikanna dibawa bae masyaallah tah mah hebatna satang asal diuk gernung buka kunyana ketutupan deh kadang-kadang ke babaturan kadang-kadang foto sanya itu mimiti mah kayaknya lempang manggi huru hara gede buka foto pemajikan anak boki tutupkan deh babaturan akan bilang nelu foto sasi aneh ke lempang deui ka mana boh aya nu nyarekan nyana teh anu nyarekan malah muka foto pemajikan dibuka tanya ku babat hebat foto sa pemajikan hebat amat beureun geulis jases ya tenang bae sih asana aing mah neuleus di kantor asal keur naon-naon neuleus pemajikan dilempakeun lempang mun keur rareueun neuleus foto pemajikan kamari anu nyarekan leuleut pamajikan masih mah bilis jasa meureun tah ieu buktina ieu jakos kieu bae aing mah nu mantak ieu foto pamajikan teh dideuleu deui aing asal neuleuh foto pamajikan we ringan beban aing pan bisa ringan lantaran walak lauh tanding jadi aing mah neuleuh mohon bae problem-problem asal dibandingkeun jeung pamajikan leutik cak janajan mata aing kamari dicarekan ke ku jelema bandingkeun jeung panyarekan pamajikan aing wah nanaon tenang aing eta pamajikan teh lamun galak kos kitu tereh sugih urang ieu suka mulia aya tereh sugih coba ge urang lamun boga pamajikan cara cicing angel ka sugih oh pemajikan galak mah urang tas subuh hees didepak wah subuh hees eleh ku kotok atuh aduh salaki geus kieu bae mulai gojek aing lah cek deui tah eta hebat dah datang itu jam 10 pemajikan geus kieu bae jam 10 geus datang can wayah datang batur ge nu ka kantor nu ka can wayah datang ini teh pemajikan pohara ya pemajikan iya malah mun pemajikan galak dua mun teu sugih kolok sun urang inget ka abah almarhum aya santri datang Waalaikumsalam saya geus kawin geus bah mana pemajikan saya itu mas bagus alhamdulillah ku abah didoakeun ieu mah kula nu mantap pemajikan kula dibawa ka dieu ieu kula rek bebeja ka abah minta doana doakeun ku abah lain kitu bagala tek santri tak ka abah bebeja sia kunaon bebeja ka abah galak eta teh anugrah cek abah teh anugrah ih pokona lamun boga pemajikan galak sugih geus sia lamun sia boga pemajikan teu galak sia miskin kajen kumaha Bapak didoakan bagus ya adena ge boga pamajikan galak sia menang datang di 5 tahun bebe jadi ka alhamdulillah bah kula sugih bener bah ngan kitu ge teu boga awak kula bah ai sugih bah sugih motor boga warung gede
dan teu boga daging bah kajen geus penting mah sugih becak apa la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah renungan dalam rangka matang puluh ieu lantaran ieu urang ge sarua bakal maot sedangkan nu kabawa ka kuburan hanya amal sing hade dalam rangka ngalaksanakeun amal perbuatan ibadah urang geus puguh nu lain ibadah bakal nganiaya di jero kuburan terus datang ke akhirat anu berbentuk ibadah ge lamun teu ikhlas sakumaha tadi dorongan-dorongan kahayang lain atas perintah Allah dorongan-dorongan nafsu lain atas perintah Allah ieu ge henteu jadi amal. Nah kiai kumaha supaya orang bisa supaya lempeng ibadah ka Allah kudu nganyahokeun diri urang di awak urang aya 4 lapis lapisan kahiji sodru disebut dada lamun imah mah ieu adalah pelataran lamun pelataran kan diharapna kekembangan aya kotok ge aya kadang soang ge aya di dada orai ge aya orai nomor kedua di jero dada aya kolbu teh aya kolbul jismani ngaranna jantung ieu seluruh aliran-aliran darah bakal mengalir di jantung ketika sehat jantungna sehatlah awakna ketika gering jantungna geringlah awakna tapi aya deui kolbu teh kolbul batin nur ilahi di dieu aya di jero kolbu nu jerona deui aya fuad ngaranna eta di jero kolbu teh aya fuad secara maknawi ieu geus leuwih jero nu paling istimewa aya lub di jerona bentukna eta keneh eta hiji bentuk zahirna jantung di jero aya nur ilahi kolbu di jerona deui aya fuad di jerona deui aya sirrul asrar urang teh ieu kuari jadi jelema ieu urang lolobana ngan sakadar datang ka dada doang ngan datang ka dieu doang ibadah ieu nah lamun ngan datang ka dieu doang wayahna kudu lobakeun ngaji wayahna loba hudang ti peti hudang beh hudang ulah ka kumaha insyaallah urang asal jam 2 hudang ih jampena ieu mah supaya kabawa paeh pan urang bakal paraeh urang asal jam 2 beh hudang ulah ka ibadah ulah kieu ngarokol lah ngarokol isu penting hudang deui jam 2 ngarokok deui tilu penting urang hudang ngarokok deui cek pamajikan ka haji jadi kieu nya ka haji barang haji ka Cilongok cek nya jadi OTM kieu lain kitu ieu teh keur merenung kayak kebal-kebal bahkan aing nanaonna di hudang maning kieu mana gigi lantas gigi mah tun ka mana deuk nyeklak deuk naon sapodo teh engke kebal-kebal mah ji horeganan ngeunaheun ieu hudang peuting teh ngeunaheun mana ngeunahna saat batur kere saat batur urang hudang masyaallah horegan aya makna lantaran rakaatani minal lail 2 rakaat bae salat dilaksanakeun ti peuting khairun lebih bagus tibatan nu disorot ku panon poe dunia berarti 2 rakaat urang salat ti peuting lebih bagus tibatan dunia maka sorot ku panon poe kan dunia bayangkeun ku urang dunia nu sakieu kurang dimumulena bandingkeun jeung salat 2 rakaat tengah peuting masih bagusan 2 rakaat masih kena teu kabita kene bae urang suka mulia mah goblok ieu goblok ieu urang suka mulia mah goblok ngacung nu goblok ngaju kabeh teu beres ya ieu geus dibejaan tah nah berarti kan hebat jasa tah salat ti peuting haju saat-saat urang poe urang hudang eta teh maknana naon bakal caang di jero kuburan
jadi lamun urang kuari dikubur lah letik tak kuburan teh. Tapi Kangjeng Nabi bisa ngadonga wa ausi'hu. Gusti moal gajembarkeun ka kuburan kepulan waktu ngadoakeun sahabat. Wa nawwirhu Gusti moga nyaangkeun. Bajang ta doa Kangjeng Nabi nu sok dibabaca teh disudakeunlah geus ku urang. Horenganan kieu ketika urang di jero kuburan nu sakitu sempitna tetapi urang di dunia na sering hudang ti peuting eta orang di jero kuburan caang ya Allah ya Rabbi udah kaget cenah cak batur kuburan cenah poek jacaang horenganan eta tah urang cacaang salat ti peuting teh nembus ka kuburan. Alhamdulillah kok sosok bae buka ka isin teh budak. Alhamdulillah. Parah ya budak parah ya. Nah. Cedakan di kuburan teh panas, lantaran sempit, tapi ternyata tis di kuburan. Horenganan eta jariah-jariah jeung ngajembarkeun hate fakir miskin. Ketika yatim piatu sakedeung deui ketika yatim piatu dedeleannyana batur mah baragus pakaianana jaboga bapak aing teu. Ketika batur dahar daging ngadahar lalaun sakitu lobana pantes janyana mah boga indung bapak aing teu. Ketika batur mah seserian jeung indung jeung bapak jeung kakak jeung sajabana ja aing mah teu boga hirup nu ngelan sorangan. Lihat ragap teu aya hayang daharngeuna hese hayang pake bagus hese kan komo kendaraan mah geus hiji ngagantung ilah yatim piatu ngaranna. Ketika ku urang dibere duit ceng ieu tah nya neuleunyana saha Masya Allah Imam Haji Pendi mohon barang dideuleu 1000 tak ku galedeg sugan teh deuk bunga 1000 atuh kira-kira disoekeun muka ku yatim teh tah jang haji. Masya Allah. Tapi begitu set ceng beres 1 juta nyana neuleuh ka dieu ieu saha kula kena di mana ulah yang nyaho ieu si Mama Haji urang dieu. Masya Allah Mama Haji mudah-mudahan dibere jembar Mama Haji mudah-mudahan dibere sugih mudah-mudahan dibere bisa kawin deh mudah-mudahan kadang ku pamajikan tah kitu mah lulu. Nah iya kajembaran hate yatim kajembaran hate fakir miskin anu teu tadina sempit jadi jembar rasakeun ke di jero kubur rasakeun ke jero kubur mun teu percaya paeh ge teu lagi. Ya Allah ya Rabbi da ieu kula mah deuk kagambar-gambarkeun nu bakal kajadian di jero kubur urang bakal maot sakedeung deui urang lebaran yatim ngan ulah dipamer-pamerkeun dulur yo ti kula dulur ya ulah geus bae aya yatim ka dieu gede boga teteh teu sia aya sakieu teteh geus gede umur 17 jakeun ka Mama Hajinya ya jang sia neraka deui bae nyogok teh pangaranna bere yatim keur mejeuna hate ana mangkerut dibere ku urang jembar jadi kajembaran di jero kubur cak batur sempit lega miskin aduh geus kieu bae kunaon mang anak gering pamajikan gering mah bocor dahar teu boga beas nah ku karera je lagi itu mah aing geus cenah wararese jasa dagang teu maju-maju barang presiden ieu jadi kos kieu cek nya atuh kudu nyalakeun presiden atuh biasa bae sih Mang ieu geus ulah loba omong mah jadi aral gitu mah ya tak 5 juta 5 juta ngageter cenah kos lilingieun ieu saya Haji Pendi ya Masya Allah Haji Pendi 5 juta mere aduh ya Allah cak Haji Pendi moal kabeh tah 100 bae pengkhianat
pantes potongan cek kena kos kieu geus tek paeh ti heula cek wah sebenarnya ampak-ambakan mu kono. Nah ini mah kos gitu ka masjid ge kos kitu nya mah ka masjid ge pernah 100.000 tah wah disokot kembali 90 biadab jasa sempit pasti kuburannya sempit atuh jadi DKM ge jadi sempit pikiranna anu bagus mah tah ye mah haji 500 tah 500 jembar lega kuburan begitu diberes 100.000 tah DKM kembalian sempit deh kan sempit dijamin sempit lah kuburan tah ieu gambaran-gambaran kade ya ketika poek di jero kubur ternyata ku hudang peuting jadi caang yakinkeun ketika sempit di jero kubur urang bisa ngajembar-jembarkeun yatim piatu ngajembar-jembarkeun fakir miskin bakal lega kuburanana dan lain-lain tiis bakal ketika urang mere jariah ke masjid tiis aya ASEAN lamun mere kipas leutik we kipas da anu sasada teh war di masjid pun sok aya tah war eta mangke leutik di jero kuburan lah sagede liang jarum ge teh nya ge kieu ieu tiis leutik amat jadi mau ditanya saya leutik amat atupan kur nu wer-weran teh aja kana aduh atak lamun deuk jariah nu mantep nu paling bahaya deui waduh setengah 12 lewat setik deui tadi kula ngaji tadi man mata saha jelema nu maot min ummati cak Kanjeng Nabi ti umat kaula maot wa amila amala qaumil Lut nyana boga pagawean kos kaum Kanjeng Nabi Lut homoseksual lalaki bogoh ka lalaki awewe bogoh ka awewe lesbi naqalahu kubrahu Allah mindahkeun kuburanana ilaihim ka kaum Kanjeng Nabi Lut jelema nu homosek di Sukamulya nyana terus ngalaksanakeun homona lesbi nyana ngalaksanakeun paeh nyana teu tobat sanajan dikubur di Sukamulya gali gerage setelah beres baralik gali deui moal aya di kuburan eta pasti dibawa ka ditu ke Sodom Yordania dihijikeun jeung kaum-kaum Kanjeng Nabi Lut masyaallah dihijikeun paeh di Cikupa hijikeun ka ditu abeh kumaha engke yusyaru yaumal qiyamah ma'hum bakal digiringkeun bareng di poe kiamat jeung kaum Kanjeng Nabi Lut ngahiji bae ka ditu eta sebagai gambaran anu homoseksual anu lesbi bakal dihijikeun jeung grup-grupna sarua urang kuari anu salat cinta dunia anu teu pernah ngazakat bakal hijikeun jeung korun jelema anu ngagugulung hawa nafsuna kos Firaun bakal hijikeun jeung Firaun lamun urang kuari mencintai aulia Allah bakal hijikeun jeung para wali Allah urang sering maca sholawat ka Kanjeng Nabi urang bakal dihijikeun jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal pilih di mana ieu supaya orai-orai ieu pararaeh di jerona encan lanjut di cerita orai ngan kulantaran waktuna geus setengah 12 lewat maksudna aya orai di awak urang supaya paeh kumaha carana ieu masih lila keneh masih kudu aya sajam 2 jamna deui lain tanggung paeh sia mah dicukupkeun sakieu